anak gua Gatot Kaca coba masing parak dudukna pada kalingsun kasih Kapayun cina abuser gua sono anu teh papadana bunga ningali parantos culuk mudi carukan diangkil parantos sumping dionang parantos datang macam kapayun kasih Lalinu ay gulakan kalau kesena gerem dengan tak hebatna wayang golek deh wayang golek mapan benten jeung wayang kulit sok silain lalajo wayang kulit mun Gatot Kaca dek ngomong ke tara ukur gitu we iya saya kepala ku cekot-cekot lakonnya apa Pak Mantep terus mawat pemantep nangke goblok ya marahum iya terus Siliwangi deh mata Gatot Kaca Suna mah ngagerem nanakeun Siliwangi ai Siliwangi teh motona teh silih asah silih asih silih asuh naon silih asah teh silih elingan ku ilmuna lamun ngaku surang sunat ulah aya urang sunat nu bodoh sabab nu teu apal dibejaan kudu pinter ka silih asah teh eta moal aya urang sunat nu kalaparan naon sabab dibeukeuh ku silih asih silih berek ku rezekina nayaga tapi mimiti gane dia nayagan kalaparan panten ai silih asuh silih talingakeun jeung papadana panto ge teu kudu ditulakan janela teu dikunci tapi kabeungkeut ku silih asuh sare talingakeun moal aya jalma nu wani nyokot lamun rumah teu neudeun moal aya jalma nu wani metik lamun rumah teu malah jadi we teh mau ngan maung di dieu lain maung sato tapi maung ai maung di teh manusia unggulan tamun diudag ul haliah kabatinan jelema mah ieu teh nyata tauhid sholat eta teh silain teh naon hasilna sholat nyata daek merek maweh ka sesama hirup silih asih dah ai ngadekluk rujud rokok jeung walai salam budak leutik ge becusieun tah nu hasil mah hasil sholatna sabab numutkeun ulama mutad nabi ai sholat teh diangkat tina 3 huruf shot lamta shot teh sirkul qauli anu harti naon bener ucapanana matak membeuki sholat ulah gede bohong ieu mah ngaku ustad da bohong teu eureun goblok pan teh gitu ailamna layinul qalbi leuleus hatena leuleus lemut lemah lemut aya DP handap pasor ieu mah ngaku urang sholat unggal poe di masjid aya nu teu sholat di baeudan aya nu teu puasa diomongkeun aya warung buka diawut-awut puasa teh kudu tahan mental lamun puasi lain puasa di rumah makan Padang tamat tapi ka magrib lulus ta ujian aya puasa di warung tutup mah kabeh ge barudak moal jajan goblok beuleunana agan beurjangnya eta ge ngan ciket ulah daud-daud teuing sama kapihan turua kita syora anjir aing mun boga syora ieu datang bangemong dek ngagerem we yang di perbot aing mah bunga perbot
Bang Emok nagih kayaknya. Ya, balik deui sieun. Semoga pihak Dulwa Prabu nuhun kasep katot kaca. Semak anak king katot kaca dak terima dening tangan kiwa kelawan loro. Simpen pulung aktif pun dahi mestaka anak king nuhun wa. Kali perkawis anak king katot kaca. Wilayah Kalapatan. Agung cukup lumur lajimal hapunten anu terdakwa. Oh, dina perkawis Kalapatan sama stiwataya bayana saling manggung anak. Sami-sami. Si podo-podo. Margi ilahan ning manusia asep. Aya paribaos, ai manusia, ai jelema teh tungkul tempat kaluluputan. Tangga tempat Kalapatan samenit ganti saja berubah. Jam jisuk rajin tarka pake sore. Jam di sore rajin tarka pakai isu. Iya pakalian jelema. Gawat. Numawi beh dituna dina perkawis ilangan sareng Kalapatan manusia teh kudu ngaku budangna dina perkara ieu. Budangna. Sumuhun. Naon margi naon. Urang teh bener wae lain malaikat. Atau salah baik, pan teh lain setan. Manusia tercacat terpamimpin dengan cingina hiji martabat. Sumuhun tadi emot gua di martabat aya dua. Hiji martabat telawar. Dua martabat manis. Cepet baik goblok. Kirakeun. Kalonying baturkeun di leus teh. Karena martabat. Cing. Mun aya dek kasaan sabungkus ewang. Bubar tirisnya. Ai kasenang nama martabak ketan hideung ku Bapak. Sugane panitia mangmeulikeun 2 bungkus wae. Sugana nu kasentuh. Ngarah beuteung teh haneut katisan ieu mah martabak hideung. Coba tutungin. Dawa. Kitu kasih teman-teman. Malikan beh ditunda deui dina perkawis Kalapatan. Aya paribaos. Ai tongo dina tarang batu masuk dituduh-tuduh. Eta pisan wa. Tapi gajah tepat dina irung sorangan teu katempo. Naon kata pihartosieunana teh sieun? Nalung teh kana kesalahan batur masa kote kayu api paribasa sikit eta mah kitu. Si ieu mah kieu. Tapi lamun heunteng diri sorangan geuning borokot alawatan ti batur kasalahan urang. Kadengan. Numawi di dieu pangeran nyipta 3 makhluk anu aheng. 3 makhluk anu aheng. Dupi hiji-hiji nahin martabak kacang lain martabak manusia tuh Karena opieun wae. jika martabak kacang itu teuing abdi madana kadaharan gaya kacang nanti antara dituang terus ya abdi maroti gaya kacangan terus ya bubur teu make kacang terus ya martabak gaya kacangan terus ya abdi mah gorengan lamun lain gorengan kacang terus ya awewe ngewa lajeng sih maksud nu 3 aheng teh nu kumaha hiji nu disebat malaikat naon ai malaikat teh ai malaikat teh makhluk pangeran nu dipasihan kasucian teu dipasihan nafsu. Sumohon sih. Jantan malaikat pada aya nafsu gaya cebok. Gaya kahoyong moal teu bukan nafsu. Tapi dia nak kaya teh tina nafsu. Itu pangetan malaikat pemuak kenalin jeung Bang Emo. Wah. Walau new kolektor remilnya. Da puguh kasucian di cepoknya.
Leres ya. Dupi iblis gua. Sami iblis ke makhluk pangeran. Ngan? Sabalikna tina malaikat ai iblis mah dipasihan nafsu dan dipasihan kasucian. Gawena naon? Lulumpak kuju kuliah takabur iri dengki jaya kaniaya guraong bartangul jeung sajabana cekekan keket mengkene belikan mengkene hese salawasna ngarugikeun batur gedena ngarugikeun nagara jeung bangsa da puguh pangajak setan nya ya dari setan mah nafsu sakedap naros mah kumaha upami setan pangajak nafsu pangajak setan berarti urang sadayana waya dieu teh turunan setan nah kapan tina nafsu ai nafsu teh datangna ti iblis berarti urang dipanggung ge bisa lihat anak iblis kapan kau pikir ku lain emak jeung bapak pangna kikituan teh akibat nafsu meureunna dalam teu nafsu mah make ge moal hayang mak dibuligir moal hayang da eueuh nafsu kulantaran datang pangajakna iblis joro-joro nafsu jore gatring mah jeung bapak teh plenung ngeureuneuh oa biji lorok berarti kabeh ge urang teh turunan setan turunan iblis ngan beureut iblis nafsu nu geus dimuhibkeun cek agama teh masih lain ya Ustad babaing ya singgung gawat dupi jelema tah jelema mah makhluk nu pangmulia-muliane dinas tina kacamata agama lakon kholaqnal insana fi ahsani taqwim yen manusia teh pangaheng-ahengna diciptakeun ku pangeran tibatan makhluk anu sedina mulia manusia teh sakapeung manusia teh disebut mulia tapi loba nu teu apal naon parabot kamuliaan manusia naon lain parabot kemuliaan manusia dewa disematkeun ku para ahli masjid mah teh syukur jasmani nu mawi dina katerangan nikmat nu mana nu dibarhongkeun ku mararaneh teh katulah ieu syukur jasmani atanapi syukur nikmat nu aya dina urang teh nyaeta aya salapan hiji-hijina hiji udeg jeung elingna dua panon jeung awasna tilu jeuli jeung dengengna opat irung jeung abeungna lima bibir jeung ucapna genep ati jeung pikirna tujuh salap jeung rasana dalapan leungeun jeung rabana salapan suku jeung rengkahna 10 tunggal kuring jeung kurungna nu teu jauh jeung manehna dina kacamata agama ngeunah wa huwa ma'akum aina makuntum yen salawasna Gusti teh marangan ka urang ya urang eling ka Gusti aya di urang nuhun gua ieu pamimpin masantren geula ieu nya atuh mun asa caang kana otak teh wah pemimpin dipimpin ku si gareng kakara 100 poin aja batu jalan dicopet masyarakat bahaya yang program itu dakwah nu mawi di saling malu gedekeun dina katerangan pangeran cenah Allah moal kahampura ka eta dosa jalma lamun eta jalma saling hampura jeung papadana saling manglung anaki sami wa nuhun pangejangan tingtigan aya kasakti bola naon itu wa kantos kang kakang Semar majeng ka pauna ka wa kapayun wa anu aya anak nun
Ya kapayun Kang Semar. Disimak di Semar Cipayun kapi katur ngakaturkeun Semar Batos. Ditampi ka Kang Semar. Kali prakawis pilih aya kalepatan si bisa bumi cara sadesna. Ya wadah tutup di sacarana ayane. Jarum sapotong dipake ngakaramat jagat. Tangan kelor wareo Surabi loba pengarana kang tinuncak siti bentar parahu maju ku barat ayana. Apunten samudaya kalepatan diri kirang tata titi duduga priyoga kumaos ulang kampung Baulisung budak angon di palemuran di timapit ayana ayana luar biasa nuhun Kakang Semar simpul siloka eta bahasa teh nuhun. Ai bapak naon make jeung mamawa jarum keco cenah ngomong. Jarum coklat. Naon? Bapak bieu nyaur. Jarum sapotong dipake ngagarumat jagat angin kelor wareo Surabi loba make oncom. Ayo goblok. Lain. Kumatak dengekeun ai kolot ngomong geus teh. Jarum sapotong dipake ngaharemat jagat angin kelor wareo Surabi loba apem ngaranna kang tinuncak siti bentar parahu maju ku barat. Teh bahasa naon teh? Ya teh bahasa buhun. Apa asli buhun? Batur mihun goblok teh. Buhun. Ai buhun teh nyaeta kolot. Si lain mah moal ngarti. Sabab naon tuh dijaga bareng budak-budak kakait siwur. Naon kakait siwur teh? Luluhur eta teh. Da si lain mana nyahonan nepi ka uyuk jeung aki. Panuhuran uyuk teh aya mao. Aya udeg-udeg. Aya jangna bareng kakait siwur. Da ieu teh bahasa baheula. Naon hartina? Lamun dihartikeun ku Bapak jorang. Ngan jorangna nganumpal sapah. Da bakolot baheula mah lamun jorang teh make tilam. Teu barudak kawas barudak ayeuna tong moal jorang teh. Oh, jadi eta teh jorang. Jorang. Baheula mah ulu jang ngomongkeun jorang teh teu vulgar. Nyebut ka awewe ge pan disebut ge kadek neng bisi karuksa kahormatan tuh. Nyebut ka awewe ge kahormatan. Eta. Oh, kalalaki pan larangan. Kades ya, ulah ngambar ngamer larangan. Larangan teh dilarang eta larangan teh. Teu ngalalarti teh moal ngati si lain mah. Da gawena selot wae ieu mah. Eta nya larang Nya. Ieu teh bahasa Kangjeng Dalem. Eusina jorangan jorangna aya palsapa. Hayang nyaho. Supados dinu nonton ngartoseun. Naon cenah Semar lamun ngomong aduh aya anak jarum sapotong dipake ngagaremat jagat Surabi loba apem ngaranna. Keun kudu mek dihartikeun. Ngarah nyaho si lain. Silsilah kolot baheula. Naon ai jarum sapotong teh Pak? Jarum sapotong teh larangan lalaki. Astagfirullahaladzim. Jadi nu abdi teh jarum sapotong. Baik mana tuh pondok wah.
terus dibawa ke Mang Erot ke Anggeres ya kieu dipake ngaharemat jagat naon teh dipake nojos larangan awewe larangan awewe teh jagat bahasa dalamna teh Eta. Wih, ngan ai jagat kaholodoan sok bareke. Oh, bahasa kangjeng dalam deh teh. angin kelor luah reo Naon bau pan bau awewe mah Cie, bau pinang congkol. Betok. Kawas nulis ngamuan nih teh. Ai ngamuan mah. Ye, baheula keur ngora mah. Abdi teh da puguh ajaran kawin atuh. Ai pun bojo tos sonoan beureuh da pemuja jeung pamajikan. Eta. Keur ngalamune abdi teh kring aya telepon di bapak kuhu balagedong. Padahal cenah kaping 16 cenah kosong abdi siapa nama tuh mak canak DP wo kita nyokot DP teh giat wah kabun bojo teh mah papa boga panggung dek ka Majalengka biur sadakeun mobil eta pun bojo pah cenah kade mamah balikna mun meunang duit cenah ti bapakku pangbelikeun kado siap da puguh di Majalengka mah loba kado ngan dewek aneh ai di teh wilayah kado ai gantungan boboko ai di juga deh bapakku mere kado ke subuh gitu itu Pak Share jalan. terus ya tercaca dari jalan nah tos kengeng DP di bapakku 30 juta wah barang keluar dibelokan balagedong karena jagalu pan seueur tukang kado ngumpul oleh mobil dikasih sih gitu dan tukang kado teh Pak cenah para jogi kado mohon cenah ya neng beli jeung lugang teh mata teh kana kado kana tarangna eta sia teh comeon teh goblok ngawok-wok teh kana kado beak tilu sirah lain lieur oh karena pesen pun bojong wah dia bayar reot oh belok kana rompok kana garasi ingat majikan pesen kado kena teka bawa betul wah bisa-bisa we tok mah papa balik yuk aduh Pak nomor kenapa kumaha paku balagedok teh damang sehat mah pasti dia pasien naon bae ku bapakku boboko nyanyana boboko oh mana cenah kado teh Pak nyeta papa teh poho da barang dahar papa teh beak tilu sirah ai loba teuing beureun lieur poho kana pesanan mama joleo sia bayar bayarna we mama mah tayeu we bauna gitu we urang teh bauna we kana irungna teh da pugu teh kokobo kami da pugu da resep kana bau kado teh beureun pamajikan teh keun sia kacaritakeun peuting teh ada pun bojo meureun malu lalaki bisa laki loba duit tiga sare teh make dastar sarange beureun dan nyaho meureun salaki teh menang DP hayang beli skincare caritanya aya pun bojo keur ngalingkuk toea mah menimpan papa boga DP eta pamajikan jual ngadangkak dolewak leungeun teh jabuskeun kana naon Pak tah bauna we jadi bau dibalas bau Pak apa ieu nu pamajikan mah bau pinang tongkol Eta sejarah. gitu Pak leres Pak ari eta naon hartosna surabi loba apem ngaranna bentukna kawas apem sama pem mun ceuk urang mah munu leres Pak kang tinuncak siti bentar naon teh hartosna di mana geus muncak mana
berarti inung jeung mani bapa pacampur katalian ku hukum kawin opat panon sapatemon nepikeun ka eta inung teh reuneuh sabulan akhiran 2 bulan rumengan 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa didinya Allah ngabuskeun roh dina mangsa 4 kali 5 bulan mata 4 bulan sok dihajatan naon da Gusti ngabuskeun roh bayina 4 bulanan pokoknya doktrinasi naon didinya sia geus abus Islam disahadatan tadi ngumpulkeun para ulama para ustad dina hajatut 4 bulanan wangiroh dulu 5 bulan usih weda geus aya rohan 6 bulan bolak balik 7 bulan kolot 8 bulan morak deui 8 bulan keluar we medal teh paragu maju ku barat di mana geus kersanding Allah orok teu kudu operasi keke biji restoran burak orok ka alam dunya cokot we ku bapana teh duluy cek para teh adanan bapak Allahu Akbar Allahu Akbar bapakku mana adanya mati minangkana teh tak naon udah tegas di Islam ke dirinya kene kurunyung we nu nempo ceuk eta nu nempo teh aduh budak teh manis siga inungna datina mani teh aduh budak teh manis siga bapakna aduh budak teh manis siga tatangna mereka tos katoel tuh teman-teman aduh budak modal itu juga si Ian luar biasa kita tempel sapah dulu ya baingan itu anak kain budaung dulu coba budak kain lahir ke diadanan ketika lahir ke zaman si Inul goyang ngebor wah lah gue goyang ngedombre udah 16 tahun dia jual gerene udah jadi bonon ternyata salah kaprah gitu ya luar biasa jadi ya nyaritakeun asal jelema nu matak bapak teu jauh di aduh aya anak naon satungtung inung reuneuh dunya wa kiamat di mana inung geus teu reuneuh lalaki geus teu disunatan ciri kiamat subro bakal jadi dirinya lamun inung teu keureuneung berarti awewe bogok ka awewe lalaki teu disunatan lalaki bogok ka laki LGBT bapak nyawan gitu bahwa sina bapak pernah fungsi bobogohan yang tukang gabang luar biasa jadi reuneuhna awewe teh kunaon awewe reuneuh teh lain digusaha kasihan kana juru pantok perih teh awewe reuneuh teh cukang lantaran teh tanu silaing nu dewek ongkoh silaing teh teh nu kieu teh kitu luar biasa Pak nu mata kudu apal karena bahasa baheula teh nya si lain teh urang Sunda sok ngomong teh bahasa Sunda nu bener kudu bangga sia teh ulah gengsi kunaon erak usaha ulang Sunda ngomong Sunda ai bahasa Sunda teh bahasa inung da urang kolot Sunda
bapak Suna, indung Suna, ini Suna, ai si lain anakna sia gue itu. Lu gue ngomong wes teh ka Jawa-Jawa aka Jakarta-Jakartaan. Ai dahar hulu pedak. Teu saimbang teh. Ya, bisi hayang apa bahasa Sunda teh diakui ku dunia. Dina tahun 2014 diakui ku dunia melalui UNESCO. Yen bahasa Sunda teh masuk nominasi bahasa terbesar suku kata sadunia. Banget lainnya luar biasa. Ya mah ngomong Sunda sih kan era teh. Sok galakeun Sunda teh. Batur mah urang bule datang ka Jawa ka Pulau Sunda teh naon lain rek lalajo Persib. Daming bage di luar negeri menang halus. Wisatawan luar negeri datang kan dia teh lain rek nempo teknologi canggih di ditu majang hirup segala geges digital. Datang ka dieu teh deleuman budaya lalajo wayang aya Gatot Kaca kudalang disebutkeun tulang besi urat kawat awak baja jadi pikiran anak teh robot datang teh balik kadang-kadang nyieun Elon Man nyieun Satria Baja Hitam robot kop nah sia bodoh-bodoh teuing boga superhero Jawa Barat teh Gatot Kaca boga Upin Ipin Jawa Barat teh sia jeung aing luar biasa ya pake tak utek teh sing pinter nya kumaha habis kudu apa tong era yang bahasa Sunda teh diakui ku dunia sebagai suku kata terbanyak sadunia. Bahasa Jawa henteu bahasa Bugis henteu Sunda diakui mah. Contohna dina dahar sok bahasa Indonesia naon makan tah Sunda nama hiji tuang dua nedah tilu mam opat dahar lima tetege terus teteli lolodok jajablok ngahuap tuh opat ngagiling ngayang ngenyok suku wepan bahasa Indonesia mah cukup menendang tapi Sunda narapung noker najong nejeh nalipa celik naon celik telinga Indonesia nata Sunda mah cepil celik pangdangu hihit gegeber jejuwir wah kawan bujur ke pan Indonesia mah pantat Sunda mah pan imit birit rorompok bool luar biasa nah siapa make jeung era ngomong Sunda nu mawi ka ibu-ibu guru nu aya di dieu hapunten bapak kuwu di sakolahan teh galakeun bahasa Sunda. Ulah urang Sunda diajar bahasa Sunda salah teh. Nu matak lagu-laguna ge bageula mah panaon anu menjurus kana artikan didikan aya pupuh 17. Ai pupuh teh tina pupuh kapilupan. Nganung siloka ngajak jeung artikan ka barudak cek budak sakola teh mun balik sakola cek lagu pucung ayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora disingkeh tenai batur seuri urang sumegruk nalangsang lagu pucung merek naon kita diajar soson-soson tema cek asmarandana eling-eling murang kali kudu api jeung berseka
ulah odoh kapangangong kotor gewat sesehan soeng kancang kaputan kanu buruk masih butuh kanu anyar masih lebat naon sing apik mawa diri sia teh luar biasa ayeuna laku anak-anak di SD naon lah duren di malam hari keluar teh di SD reuneur we budak teh dan dicekok ku lagu-lagu dewasa sok eta lenyepan ku si lain belah duren di malam hari paling enak sama kekasih hati nama lain belah duren ngapa kakak manehna kok ulah kaget diurang tensi kriminalitas meningkat tensi seksualitas meningkat naon sabab budak geus diajarkeun lagu-lagu dewasa anu menjurus kana mesum dirinya nu leuwih parah naon zaman kiwari guru ngaji ngareuneuhan murid-murid naudzubillah naudzubillah tak kitu ya awas men palingan anak penaling aja rago jadi apalagi kena pupuh lah mulai gerong deui lajenkeun nuhun kakang kumaha aya karsat di bararaeun mah kieu kasiepan masa wah pangna ngaging siling hidup hiji mah kasrono anu daya papadan kedua uat secara langsung pada masihan layang pengajian anu saluhur kahidup salaku pahlawan pengaman dunia nah setiap aya peperangan teu boleh aman ku aya hidup payus upami sebuah masihan nyaeta penghargaan kahidup anu luar biasa secara langsung hidup geus ngabantu kana kinerja uas salaku batara salaku dewa ai batara teh nyarengskeun pacogregan kadoliman kasalkahan kabiadaban kamurkaan kapemisan katerangsan di masa pandang ngarasa kabantu aku hidup udah cariusan nama tawi sedangkan karena kebodohan putra panjenengan atuh katena sapaos ka kebodohan gua asep moal pada ngijing sila pengkok sila pujeun ka 10 tara ge mutal lapati dere ya nuhun kasep salah jenah tapi saterus nanti kira den junuk waktu ningang mangsa dina mangsa saminggu deui ka Payun watrek ngayakeun hajat samrat naon aya hajat samrat ieu ari hajat samrat teh muka tutungkusan baheula ieu luluhur para karuhun urang sok diayakeun ngaruat bumi ngaruat jagat atanapi bongkar bumi eta keneh bahasana di negara Dwarwati satahun sakali diayakeun marah uak ngondang para biku pandita rasi jeung sajabana ngayakeun salat berjamaah sajabat ngayakeun salat berjamaah uak teh nyekar ka para luluhur makom-makom anu memang baheula na eta kolot teh neuneun jasa ka nagara jeung bangsa. Betul. Nu diparar ka sarametan. Nuluikeun tapak laksa kolot baheula lain mi Gusti tapi mu Gusti. Wajar ngamumule. Da buat. Ieu teh pagehan tina budaya ai budaya teh aset nagara martabat ti bangsa. Bisa diukur tidak budaya namun budaya namun tewatan rusak bangsana namun manusia apik mawa dirina nganu harti eta manusia teh pageuh kana budayana katuna sing saja manu teu pageuh kana budayana nganu harti jorok mawa dirina katuna gua tak uang bade ngayakeun hajat samrat minggu saminggu ka Payun naging siling hidup teh tutungkusan baheula tali parang kolot baheula para karuhun anu ngasakeun nyaeta muka tutungkusan sastra yen rahayu pangluating dieu eta kitabna sastra yen rahayu pangluating dieu
naon eta teh hartosna sastra teh tulisan semesta ai rahayu teh hartosna salamet ai pangwating dieu teh panolak setan jadi bacaan anu natap ieu teh tiluluhurna tina firman-firman anu geus ditantukeun datang teh agama pandit teh jadi taun nyalindung kuring ka Gusti tina pangajak setan tina godaan setan anu terkutuk. Taya ai bahasa tutungkusan bageula mah sok dilapisan ku panca curiga atawa di panca es silip sinil siloka simul jeung sasmita silipna sastra yen rahayu pangruwatnu sastra yen rahayu ring pangruwating diu tak sinirna jadi sastra jentra rahayu ningrat sastra teh tulisan semesta ningrat ai ningrat teh asal tina kecap ning teh bigrat jaya jentra jaya hartina unggul indra hartina kuat sarwa unggulna sarwa kuatna antara kagorengan jeung kahadean punten sanajan para masantren loba ulama pabalata ahli masjid pun kitu deui ngambak tapi tetap kejahatan moal leungit di macapada moal leungit kejahatan mah di dunya naon numutkeun keterangan wa qati cairi pasyari minallahi taala antara kagorengan jeung kahandean ieu geus kodratan ti Gusti Nu Maha Suci paling geng murangan tina kejahatan rahayu hartina salamet ningrat alam dunia jadi hartina teh manusia bakal salamet di alam dunia namun sumener kana ieu sastra jenderal datang teh agama jadi we teh pan ibaratna kata jenderal teh Qur'ana ulang ayeuna taya kuat diperingati supaya urang-urang rahayat kuat sakabehna apa naon aya leluhur kaluhur moal aya urang tanpa leluhur moal bisa nyaho ngomong bahasa kieu tanpa leluhur-leluhuran kadenan wujud asal ti indung adat asal ti bapa eta tawa teh mutus hidup pasrahkeun ieu undangan ka sakabeh nagara sahabat kirang langkung nu diorang kuat teh 69 nagara naon kuat nu barang hidup teh kagungan jenengan Surya Pringga watak teh bisa awas paningal dina mangsa tengah peuting batur mah Surya Pringga ari aing mah Surya 16 eueuh Surya mil eueuh aing tadi saya ngomong we ka bapakku goblok si teh hayang sampuna mil mentor gitu nya izin balas sok pasrahkeun ku hidup dina waktu 2 poe kudu tamat ieu nguriling ka tiap-tiap negara rampung pawututas pangadika katigas kantun pira sakumaha instruksi ti wa moal bade baha bakadi badi pasrahkeun ka raja-raja di negara sahabat mangga pasrah careng kinantra ia mamrat mantuk king ngamalana selamat buduk kalimat kurajana pribadi sarebat kinandra kamamrat manduk ing malana selamat kojekan janak swiji layak beberapa jangan pada ngawitan masa keluleman kasabaran kate masalah panggil mana didoakan masih dia nagan tip-tip mana oh saya
Gatot Kaca sila tacan medal ninang durung abang itu tak durung tumi paling lemah ecat jadi lama aja ecai kuraos tindilaran jenanana manak lirin eca raos lirin pakurman anjen raos nasa kenal kapujeng ayat tatamu manten taya liar tamu nate dawala muningakenin ayat tatamu anu naroskeun Batara Kresna atuh dawala soak engal laporan ka Batara Kresna dina waktu saeueus sampurasun ayeuna di dawala kakak si Maskola nah tulungan musik kali kasih Mas nah, saya jauh. Mendingan lu wah jauh. Mulingakeun. Tenang sih teh. Mulingakeun kajan tenang salwangan karaton kula. Aya naon ulah? Aya naon jang meninggal leuwah gede. Aya tamu agan. Aya tamu? Sumohon. Da tamu mah biasa. Sumohon biasa tapi ieu mah tamuna luar biasa. Luar biasa. Sumohon. Ieu tamuna teh sanes bangsa jelema. Bangsa naon sih goblok? Ieu teh bangsana bangsa makhluk. Wah, makhluk teh duka makhluk naon? Jin, Bang. Mana jin datang ke dia sih teh? Gila, pangawakan lagi di luhur sakitu kaluhur. Kaki kira sakitu, kapayun sakitu, katukang sakitu. Cuma kali belumnya. Mulingakeun Bang, ampun Bang, tenang. Sampurasun. Tak kena. Yang akan Bang. Soal kami makulan. Tenang. Jewa. Soakan hidup juga beliau. Lain soakan dulu bahasa menggisna bobogeun sama mata ki pika gilaeun. Jewa. Soak. Gitu orang blok itu. Pengganti korot yang sulit di korot lain anjing. Di mana? Saimbang jeung uap. Ya, pada gua. Sama aing gorowok tali adan laun. Aing seperti balik aya salah jeung aya malahna nya. Nyangakeun ulah kaget jelema. Tidak. Urang mah pribumi ulah soak ku tamu urang atuh puguh we satajina. Saena mah salira nu nyaur ku abdi digorowokeun supaya urang nemogeun simak ka ditu. Sok teu naon mangga. Ulah kacang teuing. Sabar ka hartos babina siap. Kenawa. Kenawa. Pengaruh martabak mah goblok mah. Ya, pengaruh sampurna mentol gitu. Dak tunggu ugaula. Senadyan dirimu pinter orang kedengar. Senadyan dirimu pinter orang kedengar. Atos pojana kulit punyul. Atos pojana kulit soek buluan. Kulit soek buluan, mana terus dikerok itu. Kamana we ngomongna we. Kaulah Batara Kresna, kaulah Batara ngeres.
enggeresna senatian dirimu pinter tak jaluk nyawamu perang pupuh perang tetali perang loga jiwa permanen kegolang ketanting pecah bau kiwa orang tadi pun tak jaluk nyawamu kenapa sok coba sok ya ngomong kerja sok aduh sok bulu atuh sok sok tak gitu banyak doi hese tuh datangilah tangan cemange wupak kulingan wiwit wilayah kana Gusti saya enak bangsa naon dan tejak wangil wah ini banyak cekuling oke datangilah cemange wupak kulingan wiwit wilayah cici ngatu batul soang anu gakuku itu bangsa naon dia tejang sebangsa jeung bapak ieu bangsa naon cepot Gusti Jujulah masih deki kumamodol nah ini kebayang lamun ngising toilet kalau gue waduh badak cuy jelema mun penari masih Kartini jadi gitu Sampurasun rampes rampus jawab nu bener lain rampus rampes tak kudunya harti mah sampurasun teh sarua jeung doa teh sampurasun rampes sampurna isun cek akan teh raga sampurna doa tanggal wujud saling salametkeun iya nu disebat Nagara Duarwati lan kapino mana nu aku keresna nah belum keresna teh aduh itu keresna teh nu make iket ugelo sama aku na diangkat ya Yulia ini ya pengaruh sempurna mental ya eta Batara keresna teh nu mana kaulah pisan salira sumuhun nuhun leres raja di Dewarwati memang kaulah raja lain akul ku payung butut sanes bede nemongkeun nyata kasombongan kaulah raja Gelar Batara aneh Batara teh kukat kukut nangungkut naon ari eta nu hideung teh manuk pinguin naon panuju tadenge pinguin atau we ai kolot pengahina teh wios jang disebut pinguin kita berarti teh anak pinguin sanes pinguin eta teh sepuh kaula oh sepuh sumuhun ari eta naha aneh aya tomat diikat asa anjing teh teh goblok nyebut tomat diikat kain kan mata kula atoh ge didinya ge ai dihina kangeunahna sia tumat ulah jang disebut jang tengahina goblok sia nyebut tomat diikat kain menakar penghargaan ye mukul kena kujul goblok sia nyahoan aing ceger balage dog goblok
oh karena aing mau kasieun goblok lah demi Allah teu aing teh sieun nyebut tomat diiket sia teh tong sarua lain geus pengalamankeun anggo si anak dihina teh aing ge disebut pungin ku sia teh dipangeunakeun sia dong ayeuna sia ngeunteung goblok sakitu bujur aing sehingga beungeut maneh teh sia balik sakitu beungeut teh sehingga bujur aing kitu ya menang karap kain nyebut tomat diiket ngukur sih teh beungeut sakitu miuni naon sih teh sangeunah nah sia ya urang dikagemer ku aing mah eueuh demi Allah aing mah ku polisi teh sieun aing mah ku tentara teh sieun ku lurah ku bupati ku camat aing mah teu gemer anjing teu tah bang emok taluk aing mah sangeunah ulah geus atuh jang bisi ribu tuman ulah cicingeun tamu dihina ku pribumi pribumi dihina ku tamu teh buat ka aing tomat diiket si goblok jelema aing teh beda tentengan ulah coba antepkeun sok aing wani mah sok di dulu ga tadi coba sok jelek soknya sok ka dieu goblok sia sok cewek soknya sok puluhan goblok sia sok ka dieu engke nanti goblok bos ya bungkuan ganti heuh ya kurang ajar sia kalau ngaji aku goblok dikepeul pejet sia ku aing kepeul euy ku aing kajutna goblok nemal ari eta nu make kopiah sami eta ge pawongan kaula dawala namina dawala katinggalna mah ahli masjid mohon ngadinten ka masjid nomor asana salat bileungeut sasi goblok sok di beja-beja saya ngaran kaula teh Durgalapati naon cenah jang isuk ge dur teu boga pati mana harap sih iya tuh aya nu hareup mending norek aya nu tekan jelas saha cicing lain ini uti dewana goblok Durgalapati leres di mana di negara Batam Merah wah di Liau mati Jatiwangi mau Batam Merah itu di Baribis di Baribis maksud guys ya jangan bejakeun maksud ulah teh bawa-bawahan silakan anak gua kumpul kali bukan lautan hanya kolam susu air dan jalan cukup menghidupimu tiada badai tiada topan ku temui ikan dan udang menghampiri dirimu orang bilang tanah sunat tanah surga tongkat batu dan kayu jadi tembok orang bilang tanah kita tanah subur tongkat batu dan kayunya ditanam bukan lautan hanya kolam susu lumputan tina kutang ibu bayi sehat karena minum susu ibu bapak sehat isuk-isuk kenyotan susu ibu
anak karepe goblok. Dengan sehat. Orang bilang susu ibu punya bayi. Ibu bilang susu ibu punya bapak. Bapak bilang hiji ewang jeung bayi. Isuk-isuk bapak jeung bayi parebut pagemol-gemol susu ibu. Matang susu ibu marayun sabelah dan nu hiji dikenyot ku anakna nu hiji ku babehna aing ngalagu teh kosida atuh nu nganung misi indung kepala lindung hujan diudik di sini menung anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki ke sandung. La haula wala quwata. Terus deui ka dituna anjing. Indung kepala lindung. Alah, naon ieu? Sampurna mentoy. Lah, bet ngarepotkeun. Dahur euy bapak kuwu. Waduh. Gua mah gua mual gua. Don Pak Kuwu. Aduh dia bingung mah manggil. Don bapak kuwu sing ngakakeun tosan nu berlipat ganda. Indung kepala lindung. Indung melenung di pacok burung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Ada apa di dalam selepak? Ada burung berkepala botak. Jangan disiksa, jangan ditembak. Biarkan dia membuat anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Haji, goreng patut di Islam jadi. Si goblok. Nah memang Islam tidak diungkutin banget, Bri. Islam mana? Wah pati-pati ngajawab namun aing lain Islam. Wah kepercaya anjing manya Islam tarang na teu hideung. Nah memang na Islam teh kudu hideung pake tarang gitu teh. Dia percaya panuli tah yang dipercaya ku sia ya. Kafir anjing sia mah Islam. Sia goblok. Hiji tanda maneh ngaku Islam. Cing aing nanyakeun. Naon? Sameme salat urang teh pan sok kacai heula. Wudu heuh eta wudu bener euy. Terus ai wudu mumah naon sia? Mumah senok 3 kali, mumah garpuh 3 kali. Sarua bener anjing ieu. Sagama jeung aing beda. Di pasantren aja itu bedanya. Luar biasa. Hebat Islam itu dipuji Malaysia aja kakak sidik di goblok itu tutukan lu pake kopi ayo udah bawa trompet aja kai kana irung nyebut trompet aduh sana trompet aja teh irung irung aya irung ceceng aja leuting pamajikan manyaheun nah mun nu ieu leuleus ku ieu aing manya dikitu-kitu aja aing kemana karep di goblok aduh jadi mana Dewi Islamnya pati-pati kuring make kopiah Islam
Tuh percaya maya ya Ustaz kopiahna belel anjing. Tong ditemputin kopiah hate tempo bersih. Manya ya Ustaz irungna panjang. Naon hubunganana sia teh Ustaz jeung irung? Kumaha salat anjing. Sujudna ge irungna gedug kana ubin. Penting mah capek nu bener teh. Niat Tuhan teh goblok. Hiji tanda maneh ngaku agama Islam. Aya rukun Islam saperiji sia. Nanyakeun sia ge boa nyahoan teu. Demi Allah nyaho aing mah cing. Cing saperiji ya di mana-mana ge rukun Islam aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 bunga haji mun kawasan di jalanna. Buat Islam sejati. Ya, aing mau ngahaji di jalanan teh naon ieu aing mau ngahaji di jalanan teh sia teh ini ka Mekah kan itu anjing montong ka Majalengka. Naon sia ka Majalengka? Tah ini sia teh ka Mekah di Mekah teh sia ngadon di ditu teh ngadon tawaf, sa'i, maledog jumrah, tong maledog si Kartini. Tong maledog penari anjing sia mah. Kamana karepe nu gelo. Gitu sia. Jadi di mana-mana yang rukun Islam tetap 5. Beda jeung kuring. Seperti mana? Kuring mah rukun Islam teh 6. Wah, aliran sesat anjing. Kafir anjing. 6 kuring mah. 5 genep. Nah, lu kagenep. Aya nu kalima naon? Ini ka Mekah. Tanu kagenep mah balik deui. Nasi lain dek ngajedog wae di Mekah dek naon di ditu sia teh. Dulu eueuh gawe teu boga hayang naon. Nu ini teh balik deui. Jadi rukun Islam nu kagenep teh balik deui. Anjing. Genep anjing rukun Islam. Pek lamun 5 mah moal balik deui urang teh. Wah, aya bahkan pindah kasih itu agama lain. Pindah kali itu jing. Teu teh istiqomah teh batur genep milu geuna. Agama bawaan begitu teteh cek dulu sumang mah batur sahur melu sahur batur puasa urang mah dahar samangka. Siapa aja siap genep 7 aing wah anjing beuki parah daun sia teh anjing nu ka 7 Nu kagenep naon balik deui dan nu ka 7 mah naik kapal. nah si lain balik teh Mekah dek kana ojek gitu Hayang tilelak atuh pae meureun teh 7 anjing lamun urang balik teh jadi teh kudu naik kapal Bisa naik Grab. aduh gitu lemah sararah tapi bener bener tapi sararah Tapi bener. aduh ditambahan wae jadi 8 jeung naon jeung dahar baik urang naik kapal teu dahar masalatri maot anjing dina kapal jadi rukun Islam teh 8 salapan meureun nah jeung minum Malah gantung. baik si lain lamun kita dahar teu minum malak teu ti korok maot deui wae atuh salapan meureun jeung naon jeung ngising anjing ya beda si kafir si tidak beragama si jorok modal gede kanyut aja aduh apa si goblok ya ulah kabawakeun siana si istiqomah sana menyebut rukun Islam 7 ada di mana-mana ge 5 geuning tadi sia genep aja siana teh istiqomah batur genep bilu genep pancen dina keyakinan sia kabawakeun ku batur agama teh Iya bener atuh. ulah ka mana sia
gelut cing aing ki anjing wasieun aing mah abdi da bina teuing ulah kaget mangga biar persiapan